Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كفروا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فكيف آسى على قوم كافرين. فكيف آسى على قوم كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت
syafa'tu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Ala ya Allah anamu bimuradi. Wa qala di ngomong saha al-mala'u sagolongan alladzina nyatana jalma-jalma kafaru anu kalufur illadzina min qaumihi di sebagian kaum Nabi Syuaib. Ay qala ba'duhum terusna nyararita sagolongan di kaum Nabi Syuaib ka sebagian dari ngarono teh marehanana teh itu dikecawi sunarariu marobro jama-jamu kalau dulu kabeh umapokna la ini taba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. La ini taba'tum lamnal kosan sing demi naoke lamun mah nuduhkeun aranjeun kabeh syu'aiban ka Syuaib dan menyebut nabi lamun tanya yang menyebut mamang menyebut Si Syuaib berarti lamun mah nuduhkeun aranjeun kabeh ka Syuaib innakum sanesna aranjeun kabeh idzan dinan nalika nuduhkeun ka Syuaib eta khosirun sing demi lagi pokona mah yakin lagi-lagi ada terpekar rugi lalu aranjeun kabeh nyaho cenah benek kubatian kumaha cenah takaran kudu pas timbangan kudu pas lieur cenah cenah kitu mah ngomong kalau kitu masih eta pedalain tukang usaha cenah tukang dagang geus pokona pirugian pokona mah entong cenah saya pun tukang dagang, tukang tani, tukang ini. Jadi lamun itu mau ngeserugi mau bener. Fa'akhadat maka ala buka kaum nan rojbah. Ay rojbah itu ini gede. Asal salatu syadidatu ini gede. Ngageter alam dunia teh. Agak terdatangkan te ayah nu bisa nangku, ayah nu bisa nangku. Pas bahu sehingga jadi kaum bidarihim di mahimana kaum eta jathimina anu sinteku balikina ala rubi. Jadi teku di turun tukur nu bisa nangku pokoknya maksimal itu urun ieu teh ngareol meureunna ngareol. Terus kitu mayit di namparai balik kali itu. Payah. Ya. Nuhun teu kakini nuhun teu kumaha nya kali itu kita narangkeun dina kubur di bari parai. Hayang ini gede boman ngalawan ay mukjizat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib Gusti Allah diberi kecerdasan dina nyarita. Cerdas gila-gila. Tapi angger diterangkeun sakumaha jelasna itu. Ngan lamun geus dina hate aya dengki katarima goreng bae. Salah baik. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina jalma-jalma kadzabu anu ngabohongkeun illadzina Syu'aiban kana Syu'aib eta ka'an lam yaghnaw
mukhaffafatun wasmama tutun ekaan nahu eta kaan nahum kaya iladina eta lam yang nau lam yukimu teu bisa nangtung ieu jalma-jalma fi hadihi ya kaya jelema nu ngaparohan ka Nabi Syuaib nya kaya teu bisa nangtung bae siga jalma nu lalu cikumunya itu cikumunya alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirun alladzina ali jalma-jalma kadzabu anu ngabohongkeun iladzina Syuaiban kana Nabi Syuaib eta kanu putri iladzina hum ali iladzina tal khasiruna anu rugi saja itunya lain anu nuturkeun ka Nabi Syuaib anu rugi mah sakumaha omongan-omongan maranehanana cek bari kan lain tabatu Syuaiban innakum idzal la khasir lamun anjeun nuturkeun Syuaib maka anjeun pasti rugi justru anu rugi mah jalma anu ngabohongkeun ka Nabi Syuaib Gusti Allah fatawalla anhum fatawalla maka melengos ya'radu melengos Nabi Syuaib anhum dikaum geus aya nama dan geus beak tengkak artinya itu jadi diantarkeun ku Nabi Syuaib wa qala jeung ucapkeun Nabi Syuaib ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wahai kaum kami laqad ablagtu yakin cinten mina geus temen-temen nepikeun kami kum ka kabeh risalah rabbi kana pirang-pirang risalah ti pangeran geus ayeuna mah ku kami geus dibejakeun ku kami geus diumumkeun bahwa kami teh utusan ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah geus dibejakeun tah kitu wa nasahtu lakum kami geus nganasehatan ka anjeun kabeh aya nasihat mah ngarepkeun kana kamaslahatan nasihat nama batahan kami geus nganasehatan ka anjeun kabeh falam tu'minu terus anjeun teu ariman nah nya karep kumaha maraneh pakai fa'asa ala qaumil kafirin pakai fa'asa maka kumaha azab kumaha rek susah kami ala qaumil kaum kafirin anu kafir kabeh nyari geus kitu mah karep teuing kami mah moal naak samanda di bejaan geus diajak geus disingkieun geus itunya eta mah mun aya naon-naon ka aranjeun kabeh kami mah teu moal jadi kasedih moal jadi nangis itu urusan kami mah ngan saukur dititah nepikeun risalah ka Rasulullah dan jeung geus ditepikeun kami mah ngan saukur kita ngajak kita nyingsieunan itu ngajak kan bener nyingsieunan kan salah